Kemana ujam nih cici acan itu sinarieun. Mal balik datang si ieu main sok ngalieurkeun. Wah, kenal lah mulai ini. Jeung kieu we, natas di mana? Alhamdulillah cager. Tuh, udah dataran nyambung ngomong jeung si ieu main. Nah, teh digawe kalah ka ulinuan ci kieu ti berang. Beli kopi wa. Warung. Aing teu gablek duit, aing geus sarua kita tadi hayang ngopi. Kan urang dae kopi mulai kopina itu ka warung. Urang ge tita tadi ge teu ngopi, eueuh. Urang lagi kita ka warung. Nah, jeung ente mah cara nyambung aing ngomong teh aing mah. Tong njuk heula ka warung. Eueuh duit, aing mah tara nganjuk. Oh, itu urang lagi ka warungnya. Jakeun we cek baroyok tuh bayar namanya. Ya teh ini Pak, Bang. Montong nganjuk kayak aing mah tara nganjuk. Halo, teh jeung nu budak ngobrol aing ke kaler mana ka kidul. Ya ku aing ngajak ngusap sih. Suar doyok ku aing. Aing jejer inang muli aus pisan ya aing. 4.750.000. Nganyet. Bukan aja mantap. Ka mana us le? Aduh, kebeneran. Teh nguseup di mana we? Coba ngusap yuk. Itu tuh di handap eta kamari lereng loba. Teh Anu bener teh. ih, sumpah wa. Asli. Asli nah urang mah. Aku naon? Urang itu aya pada alus ti Uni Soviet na muli alus pokona mah. Wah, cepet kumaha. Ini so Kamari ge lumba-lumba beuneu kurang mah teh gimana muli 4.750.000 ya. kelakuan dak budak geus ka mana wae geus bebledagan geus petasan bebeut. Nu bener rek nguseup ka mana teh Aya aja. jeung urang pokona mah ya itu loba sih wa kamari teh aya nu menang 7 kintal setengah. Rahul teh gede-gede teuing 7 kintal setengah nang nguseup di mana? Sebenarnya sih lain nguseup eta mah sosokna di alapan saatah eta laukna mah beunang kabeh. Ke ayeuna nguseup ka mana nu benerna? Geus dirancang wa euy urang teh ti kamari euy penasaran. Di leuwih goong wa. Laukna bener gede. Atuh si Bagong ajak soalna aing teu bisa ngaleueupana aing ngalacacing gila. Lah aing mah lieur kamari ge aing disiksa ku ninina euy si Bagong teh. Sasangklong ninina. Sigara ada kumanya euy tarik. Aduh. Main habak we eta mah puguh. Ai kitu aya keneh nini Darmina ayeuna di dia. Aya. Anu urang lamun ka dinya sapalaru urang yang meureun setik-setik we leumpang da paur euy. Ka deuleu teh eta mah siga sareuh udah hayam. Moal. Taguan sakedeung aing nyokot di dieu lah. Geus atuh Pak, di daguan di dieu ya, mi barang.